wujudil pirogi kana ayana nyalas teh min ru'unatin nafsi eta dina kabodohan nafsu. Ngengke atawa manderikeun kana amal kusabab ngadaguana salah teh ngadaguana paragat dina saban-saban pagawean taeta teh dina kabodohan nafsu. Kan biasana urang makit sholat gedeng sholat sibuk kene dan nungguan nyalas teh nungguan setengah karek ke sholat tangadagona sholat sedeken sholat ke amal soleh diengkekeun waktuna teh kusabab ngadaguan pagawean beres maka eta teh kasuk dina kabodohan nafsu. Kedeung nungguan iklan eta teh geus iklan teh teu langsung salat teh kagok nungguan besan heula. Eta besan teh kalau maju deui tah sinetron nu sejen yuk deui tah. Urang mah ngaji teh lamun kira-kira geus beres pagawean anu geus beres imah geus teu boga masalah geus loba duit geus ekonomi lancar bisa jabana tah lamun geus kitu karek urang daek ngaji tah ieu teh ihalatu kalamal ngadagona amal kana ayana salah eta teh kabodohan. Naon sababna sabab sanggeus beresna pagawean eta teh datang deui pagawean sejen eta teh beresna urang sibuk kana hiji perkara dulu eta teh jadi alasan kana ngadagona urang ngalakeun amal eta geus beresna sibuk deui eta teh. Urang mah daek soleh teh lamun kira-kira geus rumah tangga nama masih kene ngorak santai heula menikmati kehidupan geus urang teh rumah tangga geus rumah tangga teh lamun kira-kira bener teh kira-kira geus boga budak geus teh boga budak dan bener wae bener teh kira-kira urang teh geus boga icu geus boga icu dan daek bener-bener ka Allah eta teh terus-terusan gitu teh nu pada akhirna waktu TCF sedengkeun kalau waktu kasaib ari waktu teh jiga pedang mun urang bisa ngendalikeun waktu maka urang bakal jadi jelema nu sukses. Ngan lamun teu bisa ngendalikeun kana waktu maka urang bakal kapotong ku eta pedang. Hampir sakabeh jelema itu kegagalan yang kusabab teu nyaho jalan, kusabab ngengke. Sholat lamun kira-kira teu hoream aya mah keur hoream. Padahal sholat bikin itu teh bikin hoream teh.
kemudian sholat teh kira-kira kurang kesibuk nama sibuk kene eta teh geus beres eta terus we sibuk teh moal beres pada akhirnya teh katinggalkeun ka sholat teh ya lamun geus teu capek geus lamun misalna geus ieu pada akhirnya teh kalau lobana teh sholat teh katinggalkeun. Jadi lamun mundur datang waktu sholat teh langsung sholat. Kecuali lamun misalnya urang teh ngengke-ngengkekan amal teh kusabab melakukan amal sejen. Contoh mun dinasapi nama geninganan disunahkeun ngahirkeun sholat isya lamun mah posisi keur tholabul ilmi. Wa yusanu takhir sholatul isya'i sunat ngahirkeun sholat isya dalam posisi urang teh keur neangan ilmu. Contoh urang ngaji malam minggu teh mulai teh mandi dia isya teh kajian teh masih kena berjalan eta teh sunnahna teh kewe sama pandeui maka supaya pengajian ada di saat masih kan berjalan pengajiannya mulai imam kadang tanya kamu apa aku sholat teh ada langsung sholat ngaji tak itu nyorang dia bahkan di napi mah lamun urang ke situasi gawe ya anaga orang dibeli ku pabrik atau dibeli kudungan gawe ngebas atau segala rupa datang waktu sholat eta teh ulah ka sholat beresin lah pagawean misalnya waktu istirahat teh di pabrik teh atau di pagawean teh satu bayana ulah ka sholat sadat teh teu meunang tah nah sabab orang situasi tenaga orang geus dibayar dibeli orang kalau di pabrik atau di mana wae jam istirahat jam 1 istirahat teh orang teh gawe ada teh jam 12 pas orang marek sholat we tinggalkeun teh pagawean teh tadi jadi doraka teh begitu teh nu mau istirahat jam 1 taimah teh kasihkeun bodoh da sabab orang situasina keur digawe situasi nganapakan pamajikan nganapakan teh adalah amal kene kawa orang pagawean asar ya asar teh beresna teh pagawean teh beresna teh asar jam 5 contohna teh atau jam 4:30 dur asar teh jam 3 ulah ka salat jam 3 da situasi urang keur gawe di dunungan kecuali urang gawe sorangan urang gawe warung sorangan atau orang bawa kabagan sorangan urang nginum di bosna gitu tah istirahat cuma urang situasi orang dibayar batur tuh tah kecuali mun istirahatnya jam 3 ngan namun misalnya beres gawe jam 4:30 atau jam 5 wayang gawe lah langsung sholat kamu beres gawe karena ke sholat jam 5 saya tambah lamun mandirikeun kitu mah karena sholat teh kasepkeun bodoh ke situasinya orangnya ke naon dagang tenaga malam misalnya orang teh lain waktuna sholat dulu sholatnya dulu digawe sayanya waktu digawe teh pakai sholat maka si non ngaranna teh hasil pagaweanana batina eta teh moal barokah kalau menurang dia tak gitu teh sholat kamu waktu jam gawe orang teh uli waktu jam gawe orang teh sare waktu jam gawe orang teh ka mana saya teh kamu leuwih deui ka sholat teh ulah oke sodako teh lamun kira-kira geus loba duit itu teh dan nepi kaena teh ternyata duitnya teu loba-loba. Saeutik we jeung saeutik.
Lamun urang mampuna mere 1000 terus berekeun 1000. Urang mampuna 5.000. Jadi ulah nungguan duit loba, dari nungguan duit loba mah belum tentu urang teh bisa mere. Kadang geus teu loba teh kaleuwih korek. Pernah ngalaman, termasuk pribadi pernah ngalaman. Ya lamun kira-kira buka duit sekian, rek sedekah sekian. Rek teh kacumponan tah boga duit sakitu teh. Da teu mangkat sedekah, ieu ternyata kalah hayang jajan. Urang mah sedekah teh kira-kira geus boga duit 10 juta. Kayak urang teh boga 10 juta. Kalah hayang dan capek. Kalau yang meuli itu cuma sedekah teh henteu. Tang ngadagona sedekah ku sabab urang nungguan kana duitna loba, lain teh yang urang mah santai moal loba-loba nya. Nu aya mun kira-kira 1000 nya 1000. Mun kira-kira 5.000 nya 5.000 gitu. Era kudu 1.000 5.000 mah atuh atuh sabatang mah tuh. Oh mere dahareun atawa naon udah teh ieu era ieu. Baik kira-kira ku 1000 era. Atau urang neangan budak yatim aslinya minta balik di bawah. Kira-kira geus gede mah bisa era. Jang ieu 5.000 dibeukeun ka 5.000. Itu budak yatim. Ya. Jadi sedekah mah saeutik era aya loba berat sedekah teh kewe mun loba enak saeutik era aya geus loba we duit berat teu kunaon teu jadi itu nu sedekah leutik era gede ting berat itu nama teu jadi taya teh lamun dina kitab Musanesma di antara godaan setan anu kadua ieu sering dibahas tadina hikam ieu dina teh ieu redaksina teh bihalatu kalam mali alam wujudil kirogi min ruhunatin nafsi. Kan setan teh ngagoda teh pertama ya. Trik godaan setan pertama kahiji ngahalangan urang tina amal. Cek setan teh ulah ngaji, ulah salat, setan teh ulah sedekah. Itulah teh pertama itulah teh. Pertama. Dulu orang teh berenang sok ngajinya. Dulu di papatahan guru orang teh kudu amal kudu kieu kisahnya orang boga tekad anu kuat bahwa orang teh yang berubah, orang teh yang benar kieu. Pokona memang geus hayang beneran salat, hayang ngaji kieu. Da nya geus teu bisa kapedah ka kayak eta teh. Ku setan diulahkeun salat teh nya nek salat. Ku setan diulahkeun ngaji ge nek ngaji geus tekad geus kuat karina hate teh. Geus katingali ku setan nya grafik dan wih dulu mah geus pas amal saleh ya. Tah cara teh naik ke kadua ngengkeng kana amal. Cek setan heueuh pek atuh ari maneh rek salat mah. Pek wae rek salat fardu mangga, rek salat tahajud mangga sugan nek wirid maca Quran mah enggak. Nah, ulah wakaina panaina teh keur sibuk-sibukna ye maneh teh piuk kan aya kaya nu can kacumponan pan eta hayang kieu lah atuh kacumponan kira-kira kaya kacumponan kira-kira cita capai karek dah sok bener itu tas setan
pek wae rek rajin ngaji mah pek wae rek boga beureut kieu mengang pan maneh teh kieu heula we teu dua pilih lakene ieu gitu teh setan tah dina jebakan godaan kadua tah ieu loba jelema tumbang ieu rata-rata jelema sok ngaji ieu kalumpang ieu engke nya urang capal saur teh ieu geus aya tepatna dina hatana pikiran teh ngan pan setan asup deui teu pek wae ngan engkewe isukan minggu hareup tuluy bulan hareup tahun hareup ke lamun geus kawin teh terus-terusannya anggar we teh bener-bener geus boga budak geus boga incu geus anggeus imah geus kabeli kulkas geus beres dapur geus aya motor geus loba duit tapi maneh sing bener ibadah tungtung nepi ka anak ge geuninganan teu bener-bener tuh eta da setan gitu ayat tadi maka kebejaan ya halatu kalamali ala wujudil biroi loba jelema anu ngengke kana amal ku sabab ngadaguanan salse nyantai di dieu mah pakola ida tapartu amil tu di mana-mana orang beres kana hiji masalah karek korek amal karena dalika dalilan ala ru'natin nafsihi waqad la yajid mahlata bal taqwal maut kan maka salmo seni lamun urang ngalakukeun amal ngadaguan salse moal manggih salse moal kayak loba masalah ya kerudet mual manggih itu boga masalah ini pada masalah hukum kayak kedungguan suasana hati anu ngeunaheun mual manggih suasana hati anu ngeunaheun eta teh nya bal yaqtahu alatu bahkan memeh datana salte eta teh datang heula maut tuna maut teh urang teh mual manggih wakot layajid malah tamual manggih kana salah gitu di anas di gola dunya yata da'a badoha ila batin walau farqanahu yata farqu minha faqad yatadabbalu faqad yata badala azmu. Jadi non teh ngaran teh bahasana Pak geus beres tolong misalnya tadi teh cewek mun geus kawin teh beda deui teh. Boga budaknya beda deui, boga incu, boga imah. Sugan beres imah, si imah beres. Jangan kene wae teh. Dawu sia depanan. Namun kira-kira itu ya motoran saja pana karek dek ibadah. Geus aya isian kabeh. Anggar tadi pada kena wae. Mata kada dia termasuk kena godaan setan. Katuruna teh digoda dina masalah keikhlasan. Jadi godaan setan kahiji ngahalangan tina amal, kedua tina menundakan amal, katiluna nu digodana level katiluna nyata keikhlasan kena, empat keikhlasan. Ngaji, ujung guru ngaji. Itu kata rumah ya ayah gambar setan teh ngaji dulu karena ibadah. Sababnya karena tujuan saja, ikhlas. Bahwa tujuan dunia atau tujuan segala rupa.
dalam kailasana di ieu teh ujubna teh mun godaan ka 3 ka 4 kali banget eta mah dina masalah 3 4 mah eta masalah hate riyana jeung ujubna kailasana diganggu. Tuh aya ngaji guru ngageureungan ngaji anu mah kieu daek rangkam kaopatna diganggu dina masalah ujubna jadi takabur mana teh rajin sholat, mana teh rajin ngaji, mana teh rajin ibadah, mana mah ahli soleh, ahli dokter, kayak orang yang ngarasa soleh gagal. Kita godaan setan kaopat eta repot. Kan kali mana beda deui teh. Masalah takdir. Jangan mana teh ibadah, jangan mana teh salat. Mana kan teh apal mana teh alus gaya neraka. Malah mana salat ibadah 20 kali neraka eta berbahasa takdir kitu teh. Teh kagak kalau makin berbelit eta. Udah eta. Kan mana ngadenge kajian bahwa non teh bahasana teh takdir kan keun ku Allah teh. Jangan mana kira-kira usaha kira-kira kitu beungharun. Eta godaan kitu teh. Jangan mana ibadah. Nah, mana salat kira-kira kecelakaan. Nah, ieu rada nu ieu. Ngan ieu nu kadua mah ieu. Jadi ngengke kana kesehatan teh rek salat mangga rek ngan ulah wakayana aya mah geribut teh. Kan itu bahasa ya itu paling sebenarnya godaan setan mah dasar sebenarnya. Jadi amal malam kira-kira bisa digawe hari langsung digawe bisa kadang budak orang apa dia orang umur karena 20 cewek umur 25 itu bahasa nanti dia umur karena 30 cewek dia umur 40 kan umur 50 kayak gitu deh cewek kira-kira umur 60 lamun kira-kira anak geus karawin kabeh geus usaha kabeh urang ekonomi lancar karek urang deui ibadah itu kan terusnya gitu teh pada intina mengkengke kana ta teh saur Syekh Ibnu Athaillah kagolong jelema-jelema anu bodoh. Jadi lamun ngadago amal ku sabab nuansa eta teh kasih jalma nu kunaon sok bodoh sabab moal manggihnya se moal manggih riweuh alam dunya mah tempatna riweuh tempatna capek alam dunya mah sok urang perhatikeun dalam dunya naon teh capek aya teh di dunya anu teh capek aya teh dunia mah kabeh capek sok coba urang istirahat terus di imah keluar saminggu juga di imah sare terus di kamar nonton TV terus keluar kaduga mah wang ngopek HP sok main game nonton film ieu teh sok dulu gue terus puting HP ulah dilepaskeun cekan terus HP-na nya anggap capek sare moal budang-budang moal urang sare we terus dua puting moal aya jelema nu sanggup sare 24 jam tanpa udang moal aya comot kan nya aya teh jelema nu sare isuk urang isuk deui comot kan sare urang teh tanpa udang aya kasalang udang dan kieu sareng 2 jam sare deui bisa ieu mah 24 jam sare we terus
isuk ya. Jadi syarat puasanya udah puerbo. Mulai itu semua. Kecuali dia sare tuluy udang dalam ngarapola kayak sare di bisa tambah itu 24 jam. Angker dah capek teh, sangat teh. Cicing we di imah capek, ulin we segan urang ulin ju sreut urang kemudian ke pantai ke Ancol. Saminggu tuh balik-balik di Ancol. Capek pokoknya gabut tongku. Wah, jika yang menenangkan pikiran, jangan ketenangan. Urang musuh tuh kan musuh. Tok putih gula balik-balik musuh terus. Angker teh. Jadi dalam pujama perkara kira-kira urang ketemu kaca PKB capek. Capek kabeh oke. Sarawai capek, nonton TV wae capek, ngoprek kabeh wae capek. Jeung pamajikan ge capek. Capek teh. Jeung salaki capek kalua. Sehingga lamun urang ngadagona amal ku sabab nungguan supaya nyase, eta teh bodoh teh. Kasudona sama sabab moal mangisal teh. Jadi disebut bodoh nanti sebabnya yang perkara eueuh itu bodoh. Nu eueuh teh saha sih? Nya paham teh. Jadi kesimpulan jadi di antara godaan setan teh ngahalang urang